Nis tempo ye si Haji rek mere sembako kata tangganya lain. Abis tetangganya ho bahwa orang teh peduli. Alus Cah Haji. Tapi tadi si Lina dulur Cah Haji nelpon. Cenah mah kebutuhan anak-anaknya keur sulit. Kan si Lina mah dulur sorangan. Engke bisa Cah Haji dibantu. Lamun kata tangga kan jelema-jelema bisa narempo. Jadi Cah Haji leuwih mikirkeun naon nu ditempo batur daripada saha anu keur ngabutuhkeun. Lain kitu kan Cah Haji hayang berbuat baik. Berbuat baik itu bagus Cah Haji. Tapi ulah sampai leungeun katuhu memberi sementara hate sibuk nungguan batur memuji. Cek, nya Cah Haji. Iya, aya bantuan saeutik si Cah Haji. Tong sungkannya. Waduh, sembako. Nuhun nya Cah Haji. Semoga Allah ngabales kebaikan Cah Haji. Wah, emang Cah Haji jelema dermawan. Batur tersibuk sedekah. Saha Cah Haji? Biasa dulur Cah Haji cenah. Diangkat atuh Cah Haji, bisi ayana naon? Paling oge da pinjem duit. Naon deui? Halo, aya naon deui Lina? Hah? Pinjem duit? Allah, duit Cah Haji na dipake sedekah. Kan salaki maneh ge digawe, menta salaki maneh Lina. Gering mah berewe obat di warung. Engke ge cabe deui. Pinjetol atuh gawe salaki maneh teh. Lain hayo we ngijiman ka dulur. Pokona mah eueuh duit Cah Haji na dipake sedekah ka tetangga. Kebiasaan. Cah Haji, tadi Cah Haji yang disebut dermawan ku tetangga. Tapi kumaha ayeuna perasaan Cah Haji? Ayeuna ketika nyaho dulu sorangan ngabutuhkeun bantuan. Sodako ka batur teh teu salah. Ngabantu tetangga oge perbuatan baik. Tapi ulah karena hayang dipuji, urang mohokeun jelema anu paling deket. Nu keur kasusahan jeung ngabutuhkeun bantuan. Bantuan sasaha oge anu keur ngabutuhkeun. Tapi ulah dijadikeun sodako sebagai cara mendapatkan pujian. Sodako lain tentang saha nu nempok, tapi tentang keikhlasan. Ngabantu tetangga adalah kebaikan. Tapi ulah sampai hayang katempo dermawan. Nyian urang ngantepkeun dulur sorangan nu keur kasusahan jeung butuh bantuan. Harteu balarageun. Nice.